Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipayun urang sami-sami nyanggakeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu dimana dina kesempatan ieu urang sadaya dipasihan kaayaan anu sehat walafiat. Sholawat sarta salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana ka nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kaluargana, ka sahabatna sarta ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, di dieu sim kuring bade nyampikeun biantara anu eusina kaayaan di zaman corona. Sateu acana saha sih anu teu apal corona? Pasti kabeh jalmi oge atos terang naon eta teh corona. Corona teh nyaeta virus anu asalna ti Wuhan anu ngalanda ka kabeh negara di dunia. Salah sahijina teh nyaeta Indonesia. Tah di Indonesia ieu teh corona teh ngadampak ka perekonomian jeung ka pendidikan salah sahijina. Tah di perekonomian ieu teh loba jalmi anu kahilangan padambelanana nyaeta kusabab perusahaanna bangkrut, jadi dihentikeun ti pandambelanana teh anu nyababkeun pengangguran. Tah di dunia pendidikan teh nyaeta arurang salaku palajar atau mahasiswa teu tiasa diajar di tempatna langsung lantaran dilarang ku pemerintah kusabab urang sadayana oge kudu nurutkeun anjuran pemerintah diajar di imah. Walaupun urang teu tiasa diajar langsung, urang teu kedah patah semangat, urang sadayana kudu ngejar cita-cita urang. Di dieu sim kuring bade nyampikeun urang sadayana teh tong loba kaluar imah, kudu loba di imah kusabab virus corona ieu teh teu acan ngareda. Yuk urang sami-sami ngahentikeun virus ieu ku cara make masker, mun kaluar imah kudu mawa hand sanitizer jeung sajabana. Sakitu bae anu sim kuring bisa sampaikeun. Hampura bilih aya kata anu lepat atau kirang mugia biantara ieu tiasa dicandak manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.